nami abdi Nais Nurjanah, abdi gelis turunan ti mamah. Damanya ti tatangga. Abdi kelahiran Bandung asli, namun danget kiwari sim abdi linggih di hiji negeri nu kasohor desa santri Cijambu Jalan Babakan dugi Cipari. Abdi alhamdulillah masih ngagaduhan sepuh pun rama namina Kiai Haji Abdul Rasad, pun biang almarhumah Ustazah Hajah Dede Khadijah. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afi wa'fu anha. Abdi teh mangrupikeun putri katilu tina 4 bersaudara ibu. Nuka hiji Ustad Haji Yusuf Johar, nuka 2 Ustazah Ayanti, katiluna abdi, kaopatna Taufik Rahman. Tah bilih urang dieu aya nu hoyong gaduh minantu ajengan. Acan beres ibu. Bilih aya nu hoyong gaduh minantu nu masantren, mangga tiasa daftar ka sim abdi ayeuna. Nanging punten 1000 kali punten sim abdi moal narima aki-aki jeung nini-nini. Bisi aya aki-aki rek daftar teu harayang teuing ka aki-aki mah. Leres Bu. Abdi alhamdulillah kieu-kieu parantos lulus S2. Terang S2 karek lulus SMP. Ayeuna nuju majeng kelas 1 SMA di UGM. Apal UGM? UGM teh singkatan Universitas Gigireun Masjid. Abdi masantren sareng sakola di Ciamplas Darul Falah Kabupaten Bandung Barat. Nanging pun rama di Cipongkor oge ngagaduhan pesantren namina pesantren Al Istiqomah. Bidoana ti hadirin sadayana mudah-mudahan masing langkung majeng. Ya Allah ya Robbal, tos kenal ayeuna mah tos kenal saha cenah. Ti mana? Moal hilap deui moal. Sabab biasana jamaah ayeuna mah osok barho begitu bubar di ditu mah sigana di dieu sarwana. Alhamdulillah abdi bungah kacida luar biasa, tiasa silaturahmi sareng urang dieu. Tiasa patepang sareng ibu-ibu, bapak-bapak sadayana. Abdi diteleponan di SMS-an ku kersana panitia saurna Neng Nais nyungkeun waktosna kaping sakieu wengi Rebo di dieu saurna mohon mangga saur abdi teh. Janten urang dieu lamun aya nu hoyong gaduh minat, lamun aya nu hoyong ngulam ajengan, ngulam mubalik lewat HP teu nanaon aja, da HP mah teu awon, HP teu goreng, nu goreng lain HP na, tapi jelema anu salah ngagunakeun HP. Nah jujur kananana aja HP aya nu merekna. Contohna kieu ibu gaduh HP, gaduh nomor salaki ari SMS-an jeung salaki batur. Asa aya anu kitu? Tah eta teh namina keuyeub. Ibu terang keuyeub? Ibu apal keuyeub apa? Ari keuyeub matana mencelong ka hareup, ari leumpang kagigir. Si bapak gaduh HP, gaduh nomor pamajikan, ari teleponan jeung randa. Nah, meni rame sugan aya nu sok kitu. Tah eta teh keuyeub. Ibu gaduh bumi aya pantauan ari kaluar tina jandela eta oge. Si bapak gaduh motor anyar tapi dipake ngabonceng awewe sejen eta oge. Oh, jek ari kita. Astagfirullahaladzim. Di abdi mah di Cipongkor nu kitu ngaranna ojek, datang ka dieu mah nu kitu ngaranna nah terlalu sejen. Abdi bungah ditelepon ku panitia di piwarang ngisi acara dina waktos ieu. Nah Neng Nais make bungah sabab abdi milari kekompakan para jamaah sadayana sumping kana ieu tempat niat tolabul alhamdulillah. Mangkaning Bu nunamina pengajian, nunamina ibadah mah berat. Betul? Cing tarik betul?
Kantenan jam sakieu malaman tahun baru cocok oge diuk di tengah imah hareupeun TV. Nyetrekeun di dinya aya channel MNC TV Indosiar. Aya Kilau Dangdut Mania dadakan anu dikokojon ku si Menir Kriwil anu dites dengan nada ta 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 ta. Ciri nonton dangdut. Memang leres gitu. Kandanan ayeuna bu kaayaan wengi tiris ngahod-hod tuur ngapalaletruk bujur panas dipake kana pangajian mah betul. Betul. Dek salat berat, ngaji ge berat, puasa ge berat, sedekah ge berat kan. Mata pantas ulama berani berpendapat dina kitabna al ibadatu la yaqilu maknaha. Nungaran ibadah teh ibu moal kaharti lamun dipikir-pikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa munggu hawa nafsu. Caweran bong kana mau balik ngaletik si Ece. Sok atuh bantuan jawab cing kompak siap. Siap jawab cing kompak siap. Tah gitu. Sakali deui cing kompak. Ibu jadi nungarana ibadah teh moal kaharti lamun dipikir-pikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa munggu hawa nafsu. Entos itu karunya cek si bapak nu di tukang susu. Aduh. Hapunten para kasepuhan sadayana uyas abdi ceramahna dikieukeun. Ibu uyas dikieukeun. Atuh da ngaji zaman ayeuna lamun teu dikieukeun mah aya ku ayana dina pangajian sok nundutan. Mata uyas dikieukeun. Moal nyarekan ka abdi, moal baeud moal megat di jalan, moal diomongkeun, moal dibahanan. Cilaka atuh aja mau dibahanan. Jadi pada dibahanan mau ieu teh. Mun moal rek turun. Naon cenah buktina Neng Nais hawana kana ngaji teh berat. Tuh Kang tingali ketika suara azan maghrib berkumandang di mana-mana, beuh eta tingkah anu jadi indung kanu jadi budak rupa-rupa. Terus nu nyepret aya nu ngabanting anu nakol anu najong nu ngabanjur aya alasan namanya kan jadi budak ngarah budak teh daek ngaos atuh budak teh angkat ngeungkeuy ngabandalet arek ka mana arek ngaji di masjid aya di madrasah di kobong oge di bumi ustad aya barudak nama ngararaji tapi realita bukti menjawab inung nama balik deui ka tengah imah gep nyekelan remote cetrek nyetrekeun tip jadi aya ibu-ibu nu sok kitu nu laras aya nu make kerudung kumaha urang cekek bebarengan Bu kade kupingkeun ulah ari kabudak nitah ngaji ari indung bapana henteu kupingkeun Kang ari budak teh siga kacang ari kacang kudu dituturusan betul Ibu jeung bapak hoyong gaduh murang kali anu soleh teu cukup ngadua Robbi habli minas solihin rek nepi ka ceurik getih oge ngadua hungkul teu cukup tapi kudu dicontohan ku indung bapakna kartos ente ya? Kartos ente? Ibu hoyong gaduh murang kali nu soleh cing tarik hoyong gaduh murang kali nu soleh
Bapak hayang gaduh murang kali nu solehah. Ya teh aya bapak-bapak. Teka kuping nyorak bapak-bapak mah. So kurang tes kekompakanana, Bu. Kamarana eta. Bu. Ibu aya. Ibu araraya. Bu aya. Bu aya. Lamun hoyong gaduh murang kalih anu soleh sok didik murang kalih cing leres. Lebetkeun ka sakola, lebetkeun ka pasantren, cina diajar jeung guruna, cina diajar jeung ustadna. Minimal murang kalih diajar ti sepuhna huruf hijaiyah atuh ece ajarkeun teh. Cek si bapak ka budakna, ujang ka dieu. Sok ayeuna mah urang diajar huruf hijaiyah jeung bapak. Mangga, Pak, cek budakna. Tah ujang anu kieu teh ngaranna alif. Alif teh sakur-sakur anu nangtung eta ngaranna alif. Atuh budakna keur sakola nyekelan patlot eta teh. Kaluar ti imah ningali tihang listrik eta oge alif. Ngan kade bapak udang subuhna ulah kaberangan. Ieu mah sare tiluan, inungna bapana budakna di tengah. Satengah tilu budakna hudang ngahudangkeun inungna. Mah tingali itu di jero samping si bapak aya alif. Tapi si kitu bapak jadi hudang subuhna ulah kaberang bisi aya kayak ada murang kali nu soleh namian anu sae ngarah jantan doa mangga candak nami murang kali teh tina Al-Qur'an, tina asmana Allah, tina nama Rasul, sahabat Rasul, keluarga Rasul, mangga candak. Cek si ibu paling itu teh, muhun yang nangis ibu mah namian murang kali teh bade sae nyandak tina Al-Qur'an. Sahaya ibu namina, ieu mah namina teh Cecep Dolimin. Ari nu ieu saha ibu namina, ieu mah namina teh Asep Murtadin. Ari ieu nu istri saha ibu namina, ieu mah namina teh Iis Saetonia. Maknya ngaran budak setan si Ece mah. Komo zaman ayeuna keur usum ngaranan budak teh dihijikeun tina ngaran inung jeung bapakna. Terus ayeuna urang bade lebet kana sasih Januari, biasana anu lahir dina sasih Januari di ngaranan Januar. Lahir bulan Februari di ngaranan Febrianti. Lahir bulan Maret di ngaranan Maerot. Terus kan aya deui nu dihijikeun tina ngaran inung jeung bapana Abbas, inungna Kokom anakna. Tah eta bapana Irfan, inungna Cici anakna. Engke di ngaranan eta keluarga parabot rumah tangga. Nanging aya nu leuwih parah, bapana Tata, inungna Ai anakna. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kela-kela ieu mah make pampers henteu. Kali tong sareuri bisi ngompol. Bade namian murang kali nu sae bade ngarah janten ngarah soleh mangga nyandak tina Al-Qur'an, tina asmana Allah, asal kedah terang kana makna bade diamalkan bade insya alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, acara wengi urang ayeuna teh nyaeta memperingati Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abi bade narasela cinta ka baginda Rasul. Cinta ka baginda Rasul. Ibu cinta ka baginda Rasul. Bapak cinta ka baginda Rasul. Ari ka abdi itu aki-aki di jero nyebut cinta. Amit
Amit. Abdi yakin nu hadir di dia sadayana pasti cinta ka baginda Rasul. Maka yuk sami-sami urang ngadoa. Ibu turutan abdi sakali, hadirin sadayana sakali. Siap? Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum ya Rasul. Satukan. Si Oja. Satukan teh ti awal nepi ka akhir. Baca hijikeun lain satukan diturutan satukan.